Nurut. Guys, tempo anak Pak RT tuh mani. Obok-obok, airnya diobok-obok. Wah, si Aurel ini dah ke kebun. Bahaya ya mau disangkutkan. Aduh, jauh-jauh anak di Arab jualan obat di Indonesia menjadi laku ya aduh. Kalau pakai ini. Seorang pria ditemukan tewas tak bernyawa, diduga ia nekat memperkosa Daniel. Duh, parah berita teh aneh-aneh wae. Coba bunuh diri ya. Seorang nenek-nenek nekat bunuh diri karena cinta ditolak tukang seblak. Buat tukang seblak mang nya. Soalnya tidak dagang nih seminggu. Bang. Wah, orang angkat lah Ada ke mana Aurel? Tong lihat jauh-jauh ting yang nomor kasus kejahatan bapak masalah dieun. Moal udah ada bade ka pancuran bade ibak. Tilu poe teh ibak tuh buhang ru kieu. Oh no. Kan hati-hati ulah main TikTok nya. Duitna bisa dijangkang mana. Mohon Bapak, aya non mah di video call da. Kalau tuh kajang hati-hatinya. Nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, para laut boga budak parawan zaman ayeuna mah loba bayawak wudu. Amit-amit sing dijauhkeun. Amin. Guys, asa berat kieu awak teh euy komo hulu mah berat. Wah sia, burut eta mah sia pas, burut eta tah. Nah jadi kana burut itu. Kamari oge si Aliando burut mimitina tinah kulu, tuluy kana pembukaana. Ah, Sia. aduh, kumaha atuh ieu? Aing ngomong burut. Burut. Kalem, kurang boga terapi anu HD. Burut bejaan ieu ka burut manten. Aya mah kieu we. Suku maneh aya taekeun ka luhur, karena naon? Ame burut maneh naik di ka luhur, karena cager. 100% dulu arek mah. Mana sabulah gadinya aku. Urang video tah. Ayo. Ieu teh cager mah tulian teh aing. Dijamin deh ka. Jaminanna janda bukan janda Lah, aya nol bukan Demi masa depan aing ieu. Heeh, siap. Buru atuh euy capek ieu. Ayo cager. Maneh teh. Aing geus leumpang jauh tuh cager ieu teh kumaha. Maneh mah dibejan terawaro aing mah. Guys, tempo anak Pak RT tuh mani. Ulas teh bukan manis coplong. Ah kena saeutik ieu. Wah, atuh ayo. Saeutik mah. Ayo jadi mah rezeki ieu. Obok-obok, airnya diobok-obok. Diobok-obok. Ini kenapa diobok-obok? Mantap banget. Aduh. Asa jelas euy di dieu mah. Tidak kejarek mah nongna. Jadi tuh kayak orang mau firmanan perkena ajab. Semua seutik mah. Tuh ayo. Ayo. Ya odol aku kemana ya Anjing seger bangsat. Tapi kok ini kemana ya? Pang. Asa bau-bau bayawak heula ieu mah euy. Rasaan anu ngintip ya tina punuk ya. Aduh titit aing. Aduh. Titit aing. Ini sih. Aduh. Hei, boleh sia sebagai. Bantuan. Ya. Wadi udah. Wah, si Anang tangka aing. Dengar tika lalaki zaman ayeuna ganteng doang, kanyonoong malah kabur. Ana jauh-jauh jualan obat dan laku-laku ya ana ya. Aduh.
Aduh, jauh-jauh anak di Arab jualan obat di Indonesia menjadi laku-laku ya aduh. Kalau pakai ini, pengen harus di dia ya jualan obat itu anak lah. Cobaan saya lah di dia anak. Anak bagus di dia kalau jualan obat dan cobaan dia cakap dong lah anak ya. Anak mana awal jajan jelama ya aduh. Ayo. Jualan obat mujarab ya anak di Arab. Ya obat mujarab di Arab ayo buru-buru gua dari ya jangan rongkrong anakku anak di tempo kenela yo onai ada kemarin kon. Ayo ganjang anak buru-buru ya anak balik deh ke Arab ongkos yang balik ke Arab anak ayo. Kemarin aja jelema mana ada deh dagang obatnya. Ayo jelema. Ayo obat mujarab ya lumayan. Buru-buru ayo. Sudah mulai cabut di bagian Ayo. Kadia. Obat naon? Eta mana kunaon heula? Kunaon eta teh? Buru tadi labu tinian si kita ajak. Coba anak nempo heula. Jadi ada orang pariksa ku anak, cicing. Aduh eta mah kudu dipotong deui moal bisa diubaran. Soalnya eta geus rada hese ku anak di tempo teh aduh. Anak ampun lah dak anak mah. Paksa eta mah. Ente kudu sunatan deui. Mau sunatan di Geus we bae sunatan urang tanggung jawab. Cicing anak ente cicing anak nyokot properti heula ya. Cicing coba terang riksakeun ya ku anak. Ente cicing ulah bergerak. Anak diriksakeun ieu. Launan Tah. Ayeuna mah ente benang deui bisa kebo bisa di anak ku anak ente ya. Kok kayak nama? Jamin. Cagernya. Cager Bos. Yang mau kamu mujarab deui. Gede tuh, Bos. Gede sama dijamin ku anak. Ya. Mana? Turun, Mister. Oh, siap. Thank you. Oke. Bam. Pokoknya mah ente ulah maka di entakeun heula ya. Nya. Heeh, gae. Pokoknya mah. Siap. Awas di jalan tah. Aduh. Coba ke mana ya, nak? Ente tuh dengar sih, nggak anak jualan deh ya. Lihat, anak mah. Coba deh. Ayo. Geblek aing dituong. Ku aing kapanggih ku aing sesok. Paehan ku aing. Nah, obat hujan, bijam ini lu doang sana. Ayo cewek. Anak apa? Nempo budak tiluan tuh. Ayo, anak lihat empuk ada tuh di luar. Kurang dituong. Nah, Deuy dituong ka dieu, dituong nempo ka dieu tah, nempo ka dieu. ayo semua anak tuh nemponya mah, aku kan mah anak ada tuh ini. Ka ditu. Beli obat lah mau anak, ente. Obat naon? Obat mujarab dijamin, obat. Aduh, obat naon ieu? Iya obat mujarab yang bodog yang obat pisan, dijamin ku anak. Bener tuh ieu teh nempo barudak nu ieu nu tiluan ieu. Biar ku anak geus disunatan sikina. Nah bisa kitu eta teh. Panjang ceritana, Neng. Iya mah. Lain ki, ieu teh jualan obat di Arab Din. Geus menang izin can di Badan POM. Nggak atuh, anak tadi nggak numpang sholat di SPBU. Lain pom bensin ki, BPOM teh Badan Pengawas Obat dan Makanan. BPJ can ieu, mun can bisa dipenjara tah. Aduh, akeh teu nyaho kieu. Iya kumaha tuh urusannya ieu? Teu nyaho jualan obat dilarang oleh pemerintah ya, Ayo orang kasih papa we, si papa RT di sini. Kela. Asa pernah pepangi ya Neng tadi mana ya tapi ya, Bila aku panggil ge karak bieu Wah, Jeffrey ya. Lain ki abdi mah Iya Jeffrey dah wajah ya. Aurel. Jeffrey anak tahu nih. Con modar si Jeffrey ya. Mana? Beres sih kudu SMS si papa ieu mah ya. Pah, ka dieu ayeuna aya nu gelo Arab. Nah, ini kepencetan Wah, si Aurel ini dah ke kebun. Bahaya yang kudu disampaikan. Sia. Ana. Aurel.
Jepri. Aurel ah. Pokoknya mah iya teh Jepri anak matenya. Aurel. Itu mah Jepri itu nyaho ha. Kurang teh nyaho mak sahab mak. Pah. Aurel sangka Jepri, Pak. Iya Jepri. Iya anak urang, Mak. Iya emak iya. Aurel anak ieu emak papa pisan. urang teu wau Pak teh cicing bayar cicing bayar teh. Besi mana teh percaya iya emak ya. Dakuan sakedeung ya Pak RT. Tuh pan bener ya mah Roni teh ya Pak RT percaya meureun. Mana Jepri ya? Hah? Nah, mana jadi emak-emak peot. Ya mana Jepri percaya no ya Pak RT. Jepri saha, Mak? Pokoknya mana Jepri. Mayo. Mana tadi noongnya? Kakak. Kita bertanggung jawaban yuk. Tenang. Kurang tanggung jawab. Tas ajak dah. Tanggung jawab tadi. Urang. Bertek kumaha yeu? Geus enak mah kieu lah. Tadi sana sini kan. Urang tah, kieu tah. Kurang tanggung jawab Pak RT. Tas iya tanggung jawab mah tadi. Jadi enak mah kieu we. Si ieu sunatan. Jeung si ieu. Jadi ke urang. Murah. Iya, itu. Oh nggak satu Pak RT sunatan lah dua nana. Ayo Kemana? terima. Mana Jepri pokoknya mah? Pah, urang teh Aurel apa Jepri? Aurel. Terima kieu lah ieu mah. Aurel ah. Jepri. Aurel. Teh Aurel apa Jepri? Aurel. Aurel. Tanggung jawab ya tuh. Aduh, Suratan Aurel lah. Ada bapak. Si papa. Hei, tolong aku. Oh, anak aing tuh dibawa kabur ke Cimahi. Ayo udah, kudu. Ayo, aduh. Bapak selungan. Dijamin di Arabi mau muri kudu boras kudu air guna dijamin yang beleduk deh cokor. Ya obat mujarab di Arab ayo buru-buru pada rio yang arah rongkrong anakku anak ditempokeun heula yo onai are kemarin kon. Ayo gajang anak buru-buru ya anak arek balik deh ke Arab ongkos cang balik ke Arab mana ayo. Adi aja eta budukna mesti beleduk teh buru-buru. Gila, bapak selungan.